Haduhu ari hadna ilmu nahu huwa ilmun biusulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimati i'raban aw binaan. Nyaeta pengertian anu nguningakeun kana tingkahna akhir kalimah tina mu'rabna atawa mabnina. Jadi ilmu nahwu mah nerangkeun kana masalah tungtungna akhir kalimat ya. Ieu teh apa dibaca ropa, apa dibaca nasab, apa dibaca jazm, apa dibaca jer. Lamun dibaca ropa, alamat ropana naon? Apa domah, apa wau, apa alif, apa nun. Lamun dibaca nasab gitu keneh, apa make fathah, apa iya, ya kan? Apa kasroh, apa ku ngabuang huruf elat, apa ngabuang huruf nun. Kitu deui jazm sareng deui jeung jer. Tah jadi kasimpulanana anu ngaranna ilmu nahwu nerangkeun kana akhirna kalimat tungtungna apa mabni apa mu'rab. Nu kadua wa maudu'uhu nyaeta pirang-pirang bahasa Arab. Jadi ilmu nahwu mah nerangkeun bahasa Arab. Samratuhu buahna pikeun ngaraksa lisan tina kasalahan ngucap tur pikeun mahamkeun Al-Qur'an sareng al-hadis. Jadi lamun urang apal ilmu nahwu mah jadi karaksa kurang teh ieu macana kumaha. Jadi moal bisa padu wae. Fadluhu kaunggulanana ilmu nahwu naon? Qala ba'dul ulama asarfu umul ulum wa nahwu abuha. Asarfu umul ulum ari sorof teh nyaeta indungna pirang-pirang ilmu. Wa nahwu jeung ari ilmu nahwu eta abuha bapakna. Dina perang-perang ilmu. Jadi lamun indung jeung bapana ku urang geus beunang berarti anakna oge henteu teh hese kos urang rek nyokot titik lah. Entang dicokot hiji-hiji. Ya, cokot teh indung nangke anakna ge nuturkeun tah gitu. Ieu kalunggulan ilmu nahwu. Nisbatuhu ari nisbatna ilmu nahwu sareng anu sanesna eta tabayun. Tabayun teh artina ilmu nahwu lain ilmu anu sejen, ilmu nu sanes oge sanes ilmu nahwu artina